Di basisir kaler kota Karawang. Wah, kalah hari ringan euy. Akhir teh niru wasok teu beja-beja ai ka dieu rek naon atuh cenah. Lain bantuan yeun sasak. Oh, cau mah duka asak, duka encan gitu emang gitu da urang teh geus heupeulnya. Kan teu dikarbit dan teu dinaon-naon sasewe atuh. Jang naon atuh butuh sacau. Lain butuh cau, bantuan ngomean sasak dilano. Oh, Teu bisa montas. cau asak. Ya sugan cau asak mah butuh-butuh teuing mah nya jang naon atuh. Asa juga anu aya nu nyiram gitu. Naon aya nu kering kumaha? Lain butuh cau. Bantuan ngomean sasak dilano. Teu bisa montas. Lain cau Jepang eta tuh mang lah aing mah eta mah cau susu nu kitu mah nu kamari dia alaman duka teh gua ka teuing duka asak duka encan da can diteang ku urang teh. Astagfirullahaladzim. Ai butuh-butuh teh mah kana rek diteang atuh rek diteang heula jang naon atuh cenah butuh make lah. Lain butuh cau, lain. Urang ngomean sasak. Oh, engke urang teh sugan geus asak, urang geus asak da beureun aing ngora mah. Teu ngorakeun we ngorakeun we. Astagfirullah. Aya nu ngora ge itu alaeun mang nu eta keneh. Ya, lain belin butuh cau, kudu bantuan ngomean sasak, mawa awi. Oh, hayang nu asaknya nu asak ya heula atuh urang teang heula, urang teang sugan asak. Daguan we heula mang di dinya sok ngadekul. Ilallah. Astagfirullahaladzim. Iya, kabina-bina teuing nya. Alhamdulillah asak sia mang euy itu meureunan. Geuninganan asak sia euy cau teh. Nya ieu mah lain cu Jepang. Cu susu ya mah ngeunah meureunan euy. Lain butuh cau. Geus pugu itu tuh ngomean sasak. Asak ya gitu, asak geura tuh, amis tuh. Hek mawa awi. Asak sok, asaan heula asak ya mah. Astagfirullahaladzim. Bisa gitu mani amis kieu, asak Aing mah. mah hayang ai cau mah rek ngasaan aing cau mah ngandar moal-moal aing ah. Wat Cau asak, emang nya cau asak. Ngeunah euy. ye. Asak mah anjir aing mah. Ngan nu nudung-nudungan euy nu kakumaha kadununganan aya euy. Tahu tah? Tuh najang roma Ya. bukan eta. Iya perang ngomean sasak. Sepanjang ge asak atuh. Asak cau mah. Mawa awi. Mawa awi. Naon rek meuli? Atuh komo da nunungan ieu teh euy. Kudu di rek dibeli mah urang jual we da kumaha atuh. La ilaha illallah. Ieu teh tuh ngan pedakeun we nu burukna mah urang eta beungeus ngadar hijinya. Eta teh 500 mang. Mun eta mah rek dijual, ai rek meuli mah rek kabeh dibeli ieu teh. Astagfirullah. Atuh roy. Uy mah ngasaan dia mah cau mah dari nek meuli cau itu urang ngomean sasak. 500 mang ieu teh mun ieu eta mah hiji teh 500 nya. Bieu hiji ngadar teh berarti 500. Astagfirullah. Hanya kalau aing ngahuapkeun Rek saturoy, naon rek saturoy. Rek kabeh dibeli top le da atuh riweuh ieu teh mangan lamun tah kana ieu ngawadahan rek meuli mah top. Lain iya bantuan ngomean sasak. Asak ieu mah engko biar ge amis karasa ku di dinya sasak. Astagfirullah. Jadi ieu teh mang ieu teh mun dijual teh hiji teh 500 meureunnan tah kitu. 500 ieu teh ulah-ulah di ieu jadi da anger ieu teh nu batur kudu diduitan ieu teh biar bagasaan urang mah jadi tah lamun eta teh lamun rek saturoy rek kabeh top 35 lah 35.000. Lain nek meuli cau kan ieu teh disampeurkeun teh urang ngomean sasak. Asak garansi lah aku bieu pan geus diasaan asak. Kone anu potong kieu mah moal paling 35.000-an ya teh. Mawa awi. Sabah dia we hiji mah nya 500 hiji jadi 3.500 35.550. Tah kitu 35.000. Ieu aing kalah rudetnya. Iya sok.
Moal tidak ada gimana naon atuh mah. Astagfirullah. Moal Ya. sok. Kurang malinek mericau ya jabar rusuh itu teh keburu hujan mah bisa meuntas siap mawa awi pitarieun urang nyeun omen sasak. Asak. Nah, moal mah kudu dikali deui naon make kudu dikali pan ieu geus aya Paduli teuing aing mah darangutna kana. Tah. Nya sok. Naon rek dipanggul ku eta. Rek saturuy atuh mah kabeh. Ujung rusuh rek balik naon teh. Aing mah kumaha sih mang teh kalah tuluy.